Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan bermusyawarah ya. Woi, urang. Sleeping we hayu. Yes. Oke. Enggak sok. Jadi poe ieu teh kita akan bermusyawarah mengenai pemilihan ketua pemuda di Lamping. Untuk periode 2019-2051. Soalnya belakangan iya aya kekosongan atau kevakuman di dalam jabatan ketua pemuda. Setelah saudara Hamdan lengser dikarenakan sudah nikah. Sebenarnya kieu harita teh Sindan pernah mere amanah ka urang supaya urang teh melanjutkan jabatan manehna. Jadi maafnya saudara Eman maneh tidak ada kesempatan untuk menjadi the next ketua pemuda Lamping. Karena kursi panas geus pasti ku urang. Saudara Junaid Iskandar Dinata Diningrat SPD SPBU untuk periode 2019-2051. Tapi tenang, maneh ge kurang yang dijadikan menteri, nyata menteri naon menteri konsumsi. Cengur sia. Kumaha ieu Tuh bisa gitu, tetap kudu aya pemilihan, goblok. Santai atuh Ya, lain masalah amanah-amanah ieu mah. Nyadem poe atuh skill si Junaid bisa naon, motor teu bisa ngaliwat gigi. Woi, emang namun jadi yang ketua pemuda kudu bisa mengendarai motor teu masalah teu bisa ge. Nu penting mah tanggung jawabna gablag. Jaba aing mah geus lila di Lamping, ti lahir ge ngajedog di Lamping aing mah. Aduh, atuh tong ribut, da aing ge can ngaluarkeun keputusan ieu teh. Da kahayang mah teu kudu ting make pemilu-pemilu lah. Rujit kudu nyen TPS, kudu aya saksi. Banget sia Rujit. Mun tadi pemilukeun mah si Junaid pasti menang atuh da sia teh mah boga dekingan ongko boga amanah deui. Lamun dipilih ku rakyat eta adil tak kakara. Aing ge pasti menang meureun meskipun aing jelema anyar tapi aing berjasa pisan euy di Lamping teh nya deh. Tong polontong. Pirang geus ngabangun tampian di balong ge manisuk dibangga-banggakeun nepi ka ayeuna ge. Aing atuh ieu nu loba jasa mah. Aing mah lamun aya solokan mepetan ku aing dirojokan. Mun aya rapat di balai desa ku aing diwakilan setiap aya kumpulan pemuda teh. Yuh man, maneh di Lamping kakara 10 tahun euy jadi pengalamanna. Sautik. Gandeng lah. Dengekeun ieu sia turumuk maneh teh datang ka Lamping tahun 2008. Bareng jeung mamang maneh ngiluulin cenah ka dia yang apa? Pas mamang maneh indit deui ka kota, si Eman teu kabawa ada pinu beusna. Akhirna si ieu kapaksa ditinggalkeun di Lamping ku mamangna. Teuing bener teu kabawa eta teh teuing ngahajamikeun si Eman. Da emang cenah si Eman mah di keluargana ge nya geus kaasup semi teh di aku. Garis miring teh di arah lah. Ya. Kumaha saralieu? Lihatnya aing mah lain jelema pembuangan cungur. Tayang apa lah aing mah ari sarieuna raribut wae mah aing tah yang uruskeun lah. Mending indit jeung lah. Indit. Sia mah jadi RTT aji, gak tanggung jawabna dasar RT goblok lah. Ayo emang si kembali bisa dipasung ya. RT mana kajen tinggal leget manuk daripada ngurus nu kieu mah. Atau ngilu ngabedi si Ocim. Jeung ingat ketua pemuda aingnya si Junaid. Bisi aya calon-calon lain tajongan we termasuk si Eman yo. Ayo nama tong teuing aya pemilu-pemilu lah Rujit. Ayo buru-buru. Anjing nanaonan ayo musyawarah wayang ngedek mah. Eta Pak RT tong ngajedoge di dinya geura balik sia mah kumaha. Ini ayo bolong saat di mana? Bebas jig lah aing rudet. Jig ini tah sia indit. Cicing blog. Geuleuh tuh da. Lu jadi ketua mah aing we tuh. Tenang we tuh meskipun aing jadi ketua ke mana ku aing jadi wakilna. Naon ieu teh ngaganggu we aing ye keur puasa apa jang kebetulan ya kira-kira cek maneh sanu pantas jadi ketua pemuda Lamping urang atau si Eman ye. Mun otak maneh normal pasti milih urang. Karena aing adalah orang yang selalu terlibat dina urusan pemuda ti mimiti ngaliwatnya, jalan-jalan touring, apalagi kalau ada rapat di balai desa selalu mewakilinya. Muhammadur Rasulullah nah euy sararia urang mah saha wae ketuana ngadukung. Tuh paduli ek jelema anyar, ek jelema lagi nu penting mah tanggung jawab, waniannya. Terus jam terbang tinggi anu sok kaditu ka dieu pergaulan anak nu terakhir nyeta tong penyakitan seperti penyakit budug jeung sajabana nya karena mengganggu gitu loh. Ayo, nah sia nempona kana beungeut aing wae aing balik. Aing teh. Mantong jig. Jig ide.